Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang sadayana? Patepang deui sareng Bapa di pangajaran bahasa Sunda. Aina urang diajar ngeunaan mikaweruh carita pondok. Nah, satu acan urang diajar hayu urang sasarengan ngadoa ka Gusti Allah. Tah barudak hayu urang regepkeun carita di handap ieu anu judulna Babaturan. Dina hiji wanci aya dua babaturan anu raket kacida. Nyaeta Dinda jeung Rani. Manehna ngabatur geus 3 taun lilana. Malih kalah loba oge jalma anu nganggap manehna teh duduluran. Da saking akrabna. Unggal isuk saencan mangkat ka sakola, Dinda sok nyamper ka Imah Rani, sangkan bisa mangkat bebarengan ka sakola. Beurangna manehna boga janji yen balik sakola teh rek nyimpang heula ka supermarket nu teu jauh jeung sakolana. Manehna kadinya teh boga maksad rek meulikeun kue jeung baju keur ninina si Dinda. Ari ninina si Dinda teh jalma bageur. Akuan pisan ari ka Rani teh. Sanajan lain cucuna oge. Lain eta hungkul. Kadang mah ninina Dinda oge sok mere nasehat jeung duit jajan ka marenehna duaan. Wanci geus nunjukkeun jam 3 sore. Tapi Rani can aya keneh wae kabarna. Dinda ngadaguan di gang sakola, bari maca nopel nu dibawa Dinda tasna. Maca nopel teh emang karesep Dinda. Beda jeung Rani mah, anu leuwih resep main basket. Sanajan beda karesep, tapi manehna kacida akurna. Lamun aya latihan basket di sakola, Dinda sok satia ngadagoan Rani latihan. Bari ku hayang-hayangna balik bebarengan. Kitu oge sabalikna. Teu karasa wanci geus nunjukkeun jam 3:30. Aduh, si Rani ka mana nya? Tanya Dinda dina jero hatena. Dinda ngarasa bimbang kusabab geus 3:30 manehna ngadaguan si Rani can aya kabar keneh wae. Teu kungsi lila, aya sora. Dinda! Jol we saurang rumaja bari lulumpatan nyamperkeun ka si Dinda. Hampura, bieu kuring dititah ngabersihkeun lapangan heula saencan balik sakola, sabab poho can ngerjakeun tugas matematika. Tembala Rani tandes naker. Bari rada ngambek jeung campur karunya, sageus ngadenge alesan ti Rani, akhirna maranehna jadi oge mangkat ka supermarket. Cek urang oge lamun aya pancen di sakola, geura buru gawekeun peutingna. Dinda mere nasehat ka Rani bari rada ngambek saeutik. Satepina di tempat nu dituju, manehna tuluy meuli kue jeung pulah pilih naon sakirana kado anu pantes keur ninina si Dinda. Dinda jeung Rani akhirna meulikeun baju keur hadiah nu rek manehna beulikeun ka ninina. Baju nu dipilih warna koneng, sabab nyocokeun jeung warna kulit Nini. Beh rada caang meureun pikirna teh, nu nyieun manehna ngarasa eta hadiah anu paling cocok keur manehna beulikeun jang ninina. Keur Rani, ninina Dinda geus dianggap ninina sorangan. Kusabab ninina si Dinda sok nyaruakeun rasa nyaah jeung kaasihna ka manehna. Rani mika nyaah pisan ka kaluargana Dinda. Keur Rani, ngaluarkeun duit sakitu teu jadi masalah asalkeun Nini atawa keluarga Dinda nu lain bisa bungah. Sarengsana ngabalanjakeun kabutuhan naon wae anu maranehna hayang, manehna tuluy balik sabab maranehna geus didaguan di Imah Dinda. Kusabab kitu, maranehanana buru-buru balik. Satepina di Imah, manehna geuwat disambut ku keluarga Dinda. Keluarga Dinda geus nganggap Rani teh salaku keluargana. Selain bageur, keluarga Dinda oge sok nangetan ka Rani.
rasa kakeluargaan anu teu bisa dibeunangkeun di keluarga Rani bisa dibeunangkeun di keluarga Dinda. Uyuhan da atuh Rani mah ngan ukur cicing duduaanan jeung bapana. Selain kitu, Bapak Rani mindeng memangkatan gawe bae kaluar kota. Jadi Rani sok ngarasa kasepian lamun aya di imah. Indungna geus lila papisah ti mimiti Rani umur 11 tahun. Sageus bapa jeung indungna pisah, Rani geus tara kapanggih deui jeung indungna. Nah, barudak tadi anu dibacakeun ku bapa nyaeta contoh carton nya atawa carita pondok. Nah, ayeuna hideep tos terang teu acan naon ari carpon teh? Nah, carpon teh nyaeta carita pondok. Maksudna naon? Nyaeta karangan rekaan atau fiksi anu wanguna pondok sarta ngan ukur nyaritakeun hiji kajadian atawa sabagian tina kajadian. Jadi maksudnya carpon itu sebuah karangan fiksi atau rekaan yang bentuknya pendek serta hanya menyuguhkan satu peristiwa. Carpon umumnya menceritakan tentang hal-hal yang sifatnya realistis yang diangkat berdasarkan dari kenyataan. Ya. Nah, carpon oge ngabogaan ciri-ciri. Naon cenah ciri-ciri cerita pondok teh? Anu kahiji nyaeta bisa rengse dibaca dina sakali mangsa. Jadi bacaan teh teu panjang nya. Jadi bisa dibaca dina sakali mangsa. Di hiji waktu bisa rengse langsung. 3 bieu Bapak Yogi terus ngabacakeun hiji carpon. Ku hiji waktu bisa langsung rengse. Nah, anu kaduana alurna teu kompleks. Muser karena hiji kejadian. Jadi nyaritakeun hiji kejadian. Henteu bercabang, teu nyaritakeun hiji kejadian, teu nyaritakeun kejadian lain, henteu. Jadi hiji kejadian muser ya, berpusat ke satu kejadian. Itu contoh, itu ciri-ciri carpon nu kaduana. Ya, tah anu katiluna nyaeta mere kesan lir nya kejadian. Jadi cerita pondok teh ngaibaratkeunna bahwa itu ceritanya benar-benar kejadian, benar-benar nyata, ya. Karena memang diangkat dari sebuah kenyataan, ya. Cuman dibuatkanlah cerita seperti itu. Tah anu salajengna carpon teh diwangun ku sababaraha unsur. Nyaeta nu kahiji aya tema atawa jejer, ya. Tema atau jejer teh naon wae contona kepahlawanan, kulawarga, atikan, lingkungan hirup, cinta, musibah, jeung sajabana. Tah, contoh anu tadi ku payogi dibacakeun nyaeta contoh tema kulawarga, nyaeta keluarga Dinda jeung Rani, nya nu tos dianggap keluargaku, keluarga Dinda. Tah, anu kaduana nyaeta palaku atau pelakunya. Jadi ngaran-ngaran sarta watek tokoh nu aya dina carita. Jadi dina carpon teh aya ieu, aya tema, aya palaku nya. Tapi palakuna saha wae? Dinda jeung Rani, terus ninina. Kumaha watekna, kumaha sifatna Lani jeung Dinda tadi? Salimikanya gitu eta watekna. Nya, tah anu katiluna nyaeta latar. Naon latar teh? Latar teh nyaeta waktu, kaayaan, sarta tempat kejadian anu dicaritakeun tadi. Contoh tadi latar atau tempat anu dina cerita nu tadi nyaeta di sekolah, di lapangan basket, di supermarket, terus di imahna Dinda. Nah, eta latar waktu kayak anak sore jam 3. Nah, eta latarnya. Tah anu salajengna nyaeta alur. Jadi alur teh naon? Alur teh nyaeta runtuyan kejadian anu ngawangun carita anu ditepikeun ku pangarang. Jadi alur dimulai mimiti tadi naon di sekolah, terus ka latihan, terus ka supermarket, terus ka imahna. Nah, eta alurna, runtuyan kajadianana. Tah anu kalimana nyaeta naon? Amanat. Amanat teh naon, Pak? Jadi sikep tur paripolah picontohan atau pienteungan. Jadi perilaku yang bisa dicontoh untuk kita yang baiknya seperti apa? Contoh tadi misalkan Dinda jeung Rani silih pikanyaah nya. Tadi terus dianggap saudara, dianggap keluarga. Nah, itu contoh sikap atau paripolah anu piconteun anu alusna. Nah, eta nya. Jadi dina carpon teh aya tema, aya palaku, aya latar, aya alur, terus aya amanat. Jadi itu runtuyan tina carpon teh, ya. Urang mun bade ngadamel carpon harus kudu aya tema atau jejer, palakuna saha wae, latarna kumaha wae, tempatna di mana, iraha waktuna,
terus alurna kumaha runtuyan kajadianana, terus nu kalimana aya amanatna kumaha, nu contoheunana, nu eunteungeunana. Nah, eta nya barudak pangajaran ayeuna mudah-mudahan bisa dipahami ku urang sadayana. Contoh tadi carpon nu dibacakeun ku Bapak. Nah, salajengna hidep baca tugas anu ku Bapak terus dikirim di WA grup kerjakeun tugasna di-upload di Google Classroom. Hatur nuhun kana segala paratosanana, hatur nuhun atos ditonton video ieu. Mudah-mudahan bermanfaat. Urang tutup ku ngamacakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.